si Esi. Dulunya si eta mah memikirkeun keadaan kolot kumaha beda jeung budak. Wah si Devi. Apa? Si Esi teh anak apa meureun? Lila didinya papat jeung Pipit Esi daratang karak balik sakola. Assalamualaikum. Haur maneh mah Esi mengitu ngucapkeun salam datang teh beda jeung mulai. Atuh da geus diwakilan ieu ku si Papat jeung ku si Pipit. Papat jeung Pipit bade ekskul badminton. Jeung di Aci soalna Aci tadi kurang. Ya kan Pipit oge tadi tos merong pas di sekolah. Asi oge arek kerja kelompok. Kerja kelompok di mana? Mau Adegan kedua, kalakuan Esi nu jadi anak durhaka makin jadi saharita Esi karak balik sakola. Naon ari maneh datang ka yang ngucapkeun salam ieu? dia geus kapalang. Ais Bapak di Sripit ka mana? Teu nyaho tadi mana ngomongna tulis bahasa Inggris. Ari maneh naon teh miluan? Mah urang we. Dinya papat jeung Pipit datang karak balik les. Nyaeta Asih aya di ruang tamu saenggeus cekcok jeung indungna. Assalamualaikum. Membari neng. Ya, Mah. Pas mana kan? Mana pas masuk di halaman. Emang. Tuh kasih Papat jeung kasih Pipit we nawaran emam. Esi mah tata di dieu teh ditawaran. Atuh Esi kumaha mama nawaran Esi lagi marah ka mama ngadat. Aya tuh hari minggu. Gan kaopat, Mang Pian keur nongkrong di jalan kabeneran kapanggih jeung babaturan lilana. Eta Syahdan, nu di mana Syahdan ieu karak balik nuntun ilmu di Mesir selama 3 tahun lilana. Langsung bae urang tingali adeganna. Masya Allah. Udah bang. Selesai sih. Iya, baturan SMK. Aduh, masih kenal gini. Sahadatnya, bun. Benar. Ini kenalan di dia. Biasa kenal perkenalan. Oh, pas gue tergalau makin kurus saya gitu ya. Puguh hati pemikiran. Karena kalakuana aduh mengadoga. Gancang carita, Kang Pian nyaritakeun dina sakabeh akhlak jeung kalakuanana. Didinya Syahdan salaku panasehat jeung babaturan lilana nyarankeun si Asih diasupkeun ka pasantren supaya akhlakna barobah. Nanti abdi mah Kang, si Asih eta mendingan ka pasantrenankeun ulah ka disakolakeun. Lamun bade ka sakolahan nu aya berbasis pasantren. Nya mungkin da alhamdulillah abdi ge ayeuna tos buka pasantrenan geus bade dilebetkeun mangga wae. Adegan kalima jeung kagenep nyaeta adegan puncak inti di mana seorang anak durhaka eta ka indungna ngajadi-jadi. Di sawaktu Papat jeung Pipit keur ngarobrol jeung indungna tapi si Asih menta kuota ka indungna bari jeung teu adab. Ieu. Naon goceng mah hikana naon? Geus Esi sakitu ge dibere ku Bapak geus diromangkan ka itu dah. Amit pelit boga koloteng. Goceng ka naon? Ngadadak keluar bari cerik. Pak, aku ditakdirkan seperti ini. Apa salahku? Aku juga ingin bahagia, Adep. Nah, adegan kagenep di mana dina adegan ieu puncak inti kasadaranana Asih nu jadi anak durhaka. Didinya Kang Pian, Ceelis jeung Papat Pipit keur karumpul tina ruang tamu keur ngobrolkeun masalah Asih. Arek diasupkeun ka pasantren. Didinya Asih ngadadak ya maksud naonnya Kang ka dieu teh pirang-pirang. Ieu maksud abdi ka dieu teh bade nyelehkeun ieu putri abdi nu namina Esi. Oh, nu Esi. Oh iya Esi teh. Ya. Semoga we atuh di pesantren cenah akhlakna berubah. Mudah-mudahan kan mungkin video ulang sila belajar tata cara adab jeung lainna.
tilu. Pak, doakeun esihnya sing batas di dieu. Nya sing badannya di dieu nya esih tong deugeus sing nurut ka si Ana. Tong centil we nya. J 2 tilu. Sumuhunnya kan abdi masjidkeun putri abdi. Sugan we di dieu mah alatna loba jadi pribadi. Amin amin insyaallah insyaallah. Ya Kang, abdi bade pulang heula.